Astagfirullah, mang hudang sia menuju kembali nang aneh este jika nepodar we. Hudang. Siapa di bawa kawan ini mah, arek make jurus naon sia? Make jurus Cimande, Beraja Musti, Betara Karang tanjakan sesapu angin sapu ijuk maju. Eling sia mang. Si Yaris, sanu menang Riz, aingnya. Untuk sia hurung tak ke kamari sia molor wae pugu. Bener si Yaris aing molot di kamari. Atau lah beon, emang sia kamari geus kada naon kitu? Panjang Riz diceritakeun mah. Geus lain balik heulan. Mandi aing kamari aing ieu can balik-balik lapar aing. Mandi-mandi teuing mah sia mang. Bege laku teu mandi. Ganteng aing. Sia mah mending kitu-kitu teuing hirupna. Ka mana nyainya? Ka ditu lah. Dah, asal lega ya. Geus diisingkeun mah. Tinggal ulin aing lah. Aduh, goblok. Ieu beteng deui aing. Aing asa capek bolak-balik ka WC wae. Ampun aing gara-gara si tompel kamari ya aing molor di kamari kene. Ku teangan ka budak ieu. Teguna bu amat awak aing siga cau menang moe teh. Buhilan yang Ieu lembur reh amat semenjak aing cicing di dieu. Meni parawan hiji acan. Ripul lah. Ih, kamana nya ieu? Tumben-tumben ada kieu. Si Poan ge sanarieun eueuh ta budak. Jadi kesel aing. Maaf Neng, maaf. Sia mah lempang teh lalaunang ge mangkana. Si Neng galak amat. Pan aing geus minta maaf. Aku aing geus dimaafkeun, tapi kedeung ge. Sia lainna si mat-matnya. Mamat Neng. Eta maksud aing. Ari ka mana Neng? Teu nyaho aing ge ka mana, Ba? Sia mah teu jelas Neng. Ning ilu aing yuk jeung aing. Ka mana kitu? Kakak UAG ayo jeung aing mah. Dah sia gagap oge sosowan ngajak aing ka KUA. Sia mah meuni nyelekit Neng ngomongna geus hayu deh. Ayo tuh. kan keren aing kieu mah. Geus mah di barudak kasep saitik teh. Pokona mah Iromen ge eleh ku aing gantengna. Jangan si kunyuk tompel gara-gara kamari aing. Bisa kamoloran ya itu. Kapan di bebek wae teh budak. Mantap. Teh ka mana sih lu langsung teu jelas kieu? Teh nyaho aing geris. Ih, jelas ya. Emang ngomong-ngomong siapa pindah di mana gitu? Oh, aing pindah di Kulon. Jeuleuh tuh gagaran teng kieu pan orang Kulon mah. Ganteng cenah banget jika kadal sawah gitu. Siapa kitu amat. Ayo dah lanjut. Kadang Riz eta di muka saya naon? Gelis oge seris. Masih sia. Jelas. Galak amat si Syaris. Barina sih ama. Eta tompel gegayaan kudu si Eris. Ngomong gendut-dutan si gahitu. Wah, aing teh angkeun gamah ku aing kita budak keur ngagodaan kieu tah. Ya, aing. Santai be. Sia tompel. Jamal. Sia mang. Syarik naon ngagodaan baturan aing. Aku mah aing we. Ulah daek serius ngabatur jeung si tompel mah. Emang kunaon di sia mang? Sia mun ngabatur jeung si tompel mah ilu ngeleg sejak ngomongna. Si Sirik wae Jamal. Atuh bener meureunnan tompel gara-gara sia aing kamari molor sia mah. Nah,
Nah sia nyalakeun ka aing. Lah gandeng sia gara-gara sia eta cenah cik sia mun minum obat aing bakalan menang nya naon aing molor sapopoe sia gara-gara sia tah. Emang obat naon nu sia diinum? Teu nyawa aing geus sama boro-boro kuat aing minum obat eta nu aya ge tunduh aing sia. Sia mah obat tidur nu diinum. Anu pates wae si Amang molor sasapoe. Siapa ieu kolot. Sia dengan Riz lain bantuan aing kalah ngabela si kunyuk tompel. Mabok. Kakak aing cowok setia jadi dibelaan wae ku awewe. Setia bolor. Nah, saya ngomong gecan lempeng sia dengan laguanan masalah percintaan deh. Duh, Bodoh amat sia. Ayo sia balik. ek naon geus lis wa ilun jeung manehna sia. Bakapiran bakal jadi macan tutul sia tompelan. Awas ya. Beak wae ka panggih. Calang. Tuh gue Jamal. Sia, Wang, mangkana sia ilun panggil aja naon. Poang lain poang ya. Sia si poang. Lain aing mamat. Sih tapi nak agak gagap ya, pasti poang mah teu gagap. Aju aya tempelan deui tah. Eta kikitu. Gantengan aing. Orang mana sia? Kulon mana? Kulon we. Orang dia sih anyar. Awas ya ulah songong sa di lembur dia. Nyaho nak songong mah ku aing gebugan sia. Bodoh amat ah. Eta budak bisa kitunya bisa sarua beungeutna. Awas eta budaknya. Keun ku aing amun konyol mah songong jasa eta budak tah. Masih si Amang. Balik gue sia pada ulin juga mah jelas. Jamang, Eres. Pasti marah anak sia. Si Amang, ka mana wae si Amang? Aya wae aing. Sibuk aing pagawean aing. Gaya sibuk cenah pangangguran oge. Beneran aing sibuk pagawean emang takan aing tada aya di sia ulin ayeuna. Setelah aing mah geus teu hayang ngadenge bacotan sia. Sarik naon ngegero aing. Teu aing tadi kapanggih mirip si Poang eta. Budak mana sih? Oh, ngomongna rada tolonya. Gagap-gagap gitu eta. Aduh tadi jeung sia, tante jeung sia. Si Mamat. Oh si Mamat kabogo sia lain. Bogo aing sembarangan wae sia. Oh, Lain bego eta budak anyar ka dieu. Ngomong-ngomong kieu. Eta budak rada tengil saku aing nyari jailan. tadi ge tengil ka aing songong eta budak kumaha urang jailan hayu. Daek mah. Urang Ayo jailan. aing mah gaskeun. Ayo, tadi mah kadi itu lempang na karep. Mana eta budak? Tadi mah samprok yang aing. Ayo coba rek tangan yuk. Iya wae orang itu orang tangan. Sugan we kapanggih. Lah urang jailan dah. Ayo, beneran aing sewot ka budak. Gedeng. Nanti ikusnya sisa. Si Mamatnya. Meureun teh nyawa aing pan aing. Eta tompel tah. Tolol teh budak. Nah itu orang tangan ayo coba. Ayo bukeut beun geus. Ayo kumaha sih rok naik langsung nyuburkeun wae. Orang jigat we itu, orang gotong aju. Ayo. Geruk sia. Gerok aing mending nya. Heung geus geruk. Ayo sia, kemana sia? Ayo sia. Ayo kemana sia? Aing dendam keneh ka sia. Gara-gara sia aing molor sapoe. Orang salah naon sia. Geus aing ulah panjang sama kali jeung aing dendam aing terbalaskan. Bang, ulah sia. Pokoknya mah dendam aing terbalaskan. Maronya sia. Jakeun we aing.